di zaman Raja Sa'ad bin Abi Waqqas di Cina, wanita itu hina, Pak. Sehingga Raja Cina waktu harita ngabogaan pamajikan 1000. Baraha cenah? 1000. Aing tika bingung iraha make kolor da eta raja. 1000 atuh. Enggak geder emeureun. Waduh, ampun eta raja di Cina. Tapi setelah turun ajaran Allah, setelah turun ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Kangjeng Rasul ngutus ka sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas. Sa'ad bin Abi Waqqas dikirim ke Cina, negara Guangzhou. Teuing aing RT RW na mah sabaraha teh nyaho. Pokona mah